Selamat kepada panitia pelaksana acara Manglayang Midang ini karena sudah berapa tahun tadi? 7 tahun ya? Sudah 7 tahun bisa berlangsung terus. Mudah-mudahan ini menjadi suatu tradisi yang bisa kita lanjutkan dan mungkin nanti menjadi sesuatu yang menjadi daya tarik untuk para wisatawan yang hadir di Kota Bandung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kepengurusan Manglayang Midang yang diketuai oleh Kang Wawan yang begitu eksis ya, memproduk berbagai kesenian yang ada di Kecamatan Cibiru hingga terbentuknya dapur seni. Alhamdulillah dengan program Mang Wawan dibantu dengan daringannya bisa menciptakan suasana yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan Pak Wali Kota. Asim kuring ini ku ayana ieu acara, mudah-mudahan acara ieu tiasa lumangsung ulah dugi ka ieu dinten ieu wae kitu saterasna kitu diayakeun kitu. Sim kuring di pemerintah Kota Bandung anu melalui Dinas Pariwisata ngarojong pisan ayana acara ieu teh kitu. Kemudian kita juga dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada Pak Marlo, ada Pak Edo. Jika ada lingkung seni di sini yang ingin mendapatkan bantuan, silahkan menghubungi beliau. Karena program ini bukan program dadakan, bukan program sementara, kita terus menerus. Kita mohon dorongannya dari pemerintah untuk selalu menganggarkan, karena tanpa biaya seni itu tidak jalan. Bisa tidak? Dapur seni jeung budaya.
Yeah.
si Kujang.
ditungkir kadarat benang disilah yo mana nyeri menakir kita hati ketika dari tujunti Kuputun kemangguang kadewi para kuati di tepi penyambat sisir suku gunung sinan pasir rumah gagah ya tempat ansuk jerentang ayo orang juga nih belakang kau wallet iya karena waktu sekolah warga sadayana salajengna siapin deui mata telinga dan juga hati untuk sama-sama menyaksikan Panca Mekar Sapi Luluman Pro Wilujengnya Pajang seni gabungan seni sonda tataran warisan karhonoran lain-lain nawan awi lancah bermadet tawaran lain-lain bangsa diri bangsa tengah di bangaran sasaran majengkeun seni gagungan seni sonda tataran warisan karhonoran lain-lain naon awi lancah bermadi tawaran lain-lain bangsa diri bangsa tengah di bangaran gabungan seni sonda tataran warisan karhonoran lain-lain nawi lancah huruf di
bangunan mudah-mudahan rumah tangga selagi berarti ana di imah tamahi berpaham serangan batan kepercayaan riat bola kukus karena kemanggungan ke dewi pada pohoci Pratiwi kabona kidung basisir Agustino maha suci yang akan hati lumayan sapara kerajaan
Agustino Maha Suci Nada agama sempurna surat Gusti Nuala sasi dadur Agustino Maha Suci Nuti kolera nuti kidua titepis Kidua basisir omyo hitam anu bagus Agustino Maha Suci Nidia agus sempurna surat Gusti Api di jaring danau Agustino Maha Suci Agama surat pajajaran tempat penuh kehadiran Aina di kanan diagar Nuhun ka pembawa acara anu parantos masihan waktu Sim Kuring ngadugiken sakat lopot kata atuh Sim Kuring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atuh ka para panitia penyelenggara Manglayang Ngidang tahun 2017 atuh Sim Kuring ini regeg ku ayana ieu acara mudah-mudahan acara ieu tiasa lumangsung ulah dugi ka ieu dinten ieu wae kitu saterasna kitu diayakeun kitu Sim Kuring di pemerintah Kota Bandung anu melalui Dinas Pariwisata ngarojong pisan ayana acara ieu teh kitu atuh Sim Kuring moal seueur carios Sim Kuring ngadukung naon nu dipikahoyong ku warga masyarakat di Manglayang ieu
atau simkuring mau singret catur mung sakieu wae pun nanti simkuring diduikeun simkuring pasti ngadukung lah segala rupiah nu di pikahoyong warga di dieu. Nah sakitu wae panginten sambutan ti simkuring moal panjang lebar kulo simkuring itu wae topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kauninga wilehna pentas seni budaya kreatif Manglayang Midang teh tos lumangsung di tahun 2010. Ini kira langkung tos 7 tahun. Bekerja sama dengan Dinas Pariwisata teh tos 7 tahun ya Kang ya? Mohon alhamdulillah masih kena di tempat ieu tiasa gelar nanya. Iya. Gitu. Janten sakumaha di saweru Bapak kasih. Mohon. Mudah-mudahan acara ieu tiasa berlanjut terus menerus ya. Menerus gitu. Atuh salajengna para sadaya urang sami-sami titenah atau nabi kupingkeun ngopingkeun mohon mangrupikeun biantara pangbagia di atas nami ketua KNPI mohon kapangersana Kang Yayan kidulur Kang Yayan mangga dihaturanana ngadugikeun biantarana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat dari Dinas Pariwisata beserta jajarannya yang alhamdulillah telah sempat hadir di tempat ini, dan wakil DPD KNPI Mang Iman ada di jajaran Disbupar. Alhamdulillah tak banyak yang saya ucapkan dalam kesempatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kepengurusan Manglayang Midang yang diketuai oleh Kang Wawan yang begitu eksis ya, memproduk berbagai kesenian yang ada di Kecamatan Cibiru hingga terbentuknya dapur seni. Alhamdulillah dengan program Mang Wawan dibantu dengan daeringannya bisa menciptakan suasana yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan Pak Wali Kota. Di setiap daerah kita bisa tersenyum. Alhamdulillah di Cibiru ini dengan adanya pergerakan dari berbagai kesenian yang ada di Kecamatan Cibiru, kita bisa berbahagia melihat aktivitas-aktivitas pagelaran-pagelaran yang ada di dapur seni ini. Alhamdulillah Kang Wawan, insya Allah kedepannya tidak akan di sini mungkin tempatnya. Kita dari pemerintahan Kecamatan Cibiru sudah mengagendakan adanya tempat untuk kita berkreasi, kita berlaga di tempat seni nanti yang insya Allah akan dibangun di daerah Helgit kalau nggak salah kawan ya. Insya Allah terima kasih dorongannya dari pemerintahan Kota Bandung dan antusias masyarakat Kecamatan Cibiru untuk apa yang dicita-citakan mudah-mudahan cepat terlaksana Kang Wawan. Apa yang dikatakan tadi dari kasih pemerintahan, insya Allah kan karena program ini bukan program dadakan, bukan program sementara, kita terus menerus kita mohon dorongannya dari pemerintah untuk selalu menganggarkan apa yang menjadi hambatan-hambatan tak lepas dari anggaran ya Kang Wawan gitu ya. Mudah-mudahan dari pariwisata tetap setiap tahunnya menganggarkan Manglayang Midang nanti 2018 mudah-mudahan lebih besar lagi Kang Wawan ya, supaya apa, supaya kita lebih megah lagi. Mungkin itu sekali lagi ucapan terima kasih saya kepada khususnya kepengurusan Manglayang Midang yang dipelopori oleh Kang Wawan. Kami dari kepemudaan selalu mendorong, selalu menjaga eksistensi dan kebersamaan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan kita menjadi terlaksana. Itu mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bagian sarana prasarana bagaimana ke pangersana Bapak Sumarno
di haturanan kanggo ngadugikeun sepatah dua patah kata atas Pak Edo nata acan mah mohon laras Kang mata di teh Pak Edo nu enggak cukup teh Sampurasun ya wilujeng sonten ke sadayana tos dongkap di acara manglayang midang. Punten abdi bahasa Indonesia pilih ya. Salah. Pertama mungkin mengucapkan selamat kepada panitia pelaksana acara manglayang midang ini karena sudah berapa tahun tadi? 7 tahun ya. Sudah 7 tahun bisa berlangsung terus. Mudah-mudahan ini menjadi suatu tradisi yang bisa kita lanjutkan dan mungkin nanti menjadi sesuatu yang menjadi daya tarik untuk para wisatawan yang hadir di Kota Bandung. Mudah-mudahan acaranya lebih menggelegar dari hari ini ke depan dan mudah-mudahan kami pemerintah daerah Kota Bandung khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata masih terus bisa bekerja sama dengan para budayawan seniman yang ada di Kota Bandung ini untuk memajukan tempat wisata yang ada di daerah-daerah yang memang masih belum menjadi tujuan utama. Jadi ke depan ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari daya tarik wisata Kota Bandung sehingga di tempat ini menjadi lebih terkenal, bisa menjadi pusat wisata di daerah Bandung Timur ya. Oh Bandung Timur ya Bandung. Karena wisatawan Kota Bandung ini kebanyakan memang masih di daerah barat dan daerah utara yang ramai. Sebelah timur masih kurang mungkin promosinya juga masih kurang. Nah mudah-mudahan ke depan ini menjadi suatu tempat yang menjadi daya tarik dengan punya sesuatu kekhususan sehingga para wisatawan yang hadir tertarik untuk datang ke tempat ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi berkah untuk semua orang, menjadi tempat yang ke depan semakin dicari orang untuk hadir di tempat ini. Itu saja mungkin dari kami. Kebetulan tadi yang sudah hadir itu Pak Sumarno, itu dari Kepala Seksi Sarana dan Prasarana bidang seni dan budaya ya. Kalau saya kebetulan di bidang kepariwisataan di seksi jasa usaha pariwisata. Kebetulan ini lagi membawa rombongan DBC Disbudpar Bikers Community yang baru menghadiri. Kami sampaikan sekali lagi selamat, mudah-mudahan ke depan kita semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Hatur nuhun. Biantara pangbagati pangersana Pak Deni selaku Kasubag Keuangan. Mohon selaku Kasubag Keuangan pangersa Pak Deni mangga diaturanan. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya Sarah abdi teh ka dieu teh. Di bagian keuangan kanu seni, tapi lamun disambung-sambung nya nyambung oge aya segenap mah ya. Karena tanpa biaya seni itu tidak jalan. Bisa tidak? Mudah-mudahan seni di sini di Cibiru dengan dukungan dari kecamatan, mudah-mudahan istilahnya semaksimal mungkin dapat dibantu.
Kemudian kita juga dari di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ada Pak Marlo, ada Pak Edo. Jika ada lingkup seni di sini yang ingin mendapatkan bantuan, silahkan menghubungi beliau. Mungkin dari sisi keuangan yang dapat kami sampaikan hanya segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngisi misalkan tenang pangarsa ngadugikan sambutan. Mangga Kang Deru. Ayo nama namanya kaping 30, Bapak sanes kaping 5. Leres. Mangga Kang Deru ira hadiahnya Kang ya. Mohon diaturanan kanggo ka Pak Deru ngadugikan piantarana. Mangga Bapak. Mangga diaturanan Bapak, mangga. Oh my God, do you want it?
Ku moal ngejatku satu nyang beas adua layeng kurang silih petik pati silih arahnya
masih disarangan ke orang duaannya Kang ya. Mohon di awit tabu 12 siang dugi ka ayeuna dugi ka tabu 12 wenginya Kang ya. Laras dina raga pemberdayaan bagi peningkatan kualitas seni budaya Iya, betul. Kita wujudkan Bandung juara. Para wargi sadayana, para penonton, para pencinta mikalanda mika cinta karena seni tradisi Sunda. Saatosna tadi siang orang dihibur dan tawisna ku dua lingkung seni reak di Panca Mekar Sabilulungan. Oke aya ti walet Mohon dilajengkeun kana tari jaipongan di Sanggar NR. Tah ayeuna dina season anu katilu season ketiga iya. Ulang tos kasumpingan pangersana Abah Nana di lingkung seni Kudapawana anu baris mintonkeun naon anu dinamian Rajah Pantun. Urang dirajahan heula cenah. Tah kitu. Sajabina tibah Nana para wargi sadayana sajabina ti Rajah Pantun ke baris ayat tari kolosal. Aya pintenan tari kolosal di Sanggar Giri Purwa Sagara. Lajeng deui baris aya reog Gembol ti Gembol Grup Kota Bandung nya. Alhamdulillah. Oke dina dinten enjing ulah hilap para wargi sadayana ti kawit tabu genep dugikeun karengsena masih di gelaran pentas seni budaya kreatif Manglayang Midang 2017 nya. Baris aya pencaksilat ti Paguron Rukun Setiawargi binaan PPSI Cibiru. Lajeng deui baris aya Karinding di Pangnyunda Makalangan. Lajeng deui aya musik kreatif di KPJ Bandung Timur. Dilajeng ke dulur Sinsa oge aya Mat Beatles The Beatles nya. Iya. Lajeng deui aya Gagak Layang ti Cahaya Putra Laksana. Laras pisan dipungkas ku reak ti Maska Grup nya mangrupikan bintang tamu ti Kabupaten Bandung. Janten tadi ieu wae teu ngieu wae enjing oge aya. Janten ulah ka mana-mana bobo we di. Di kawitan ti dinten Sabtu sareng mingguan kamari. Iya. Di kaping 2 tilu 24 ayeuna nyambung deui ti kaping 30 dugi ka kaping 1 nya. Atuh katawis di payun aya kasepuhan urang sadayana mohon aya pangersana Bapak Haji Aki Anang mohon kali Bapak pengurus wilayah mohon menuju ngobrol mohon sareng ketua dapur seni. Oke aya Pak Edo haturan dulu siga Ustadz Jepri Pak Edo kata studio di pensi ya. Alhamdulillah sekali deh kalau ka penonton mangga anu kalarasan kalangkung atau napi anu ngersakeun memangnya hayang nyakseni pentas seni budaya kreatif Manglayang Midang 2017 atau napi anu ka hotel ku ieu pengeras suara. Urang merapat, urang malam minggonan sasarengan, urang hiburan sambil mencicipi di dia aya mangrupi-rupi kuliner. Aya kuliner ada aya bandrek. Aya oge bala-bala. Aya surabi, aya baso. Aya timbel rupi-rupi pisan. Mohon maka di namian ku Kang Wawan mah sae. Apa Kang sae? Ari sae teh nyaeta berwisata seni. Atuh ana berwisata alam. Berwisata ekonomi. Jadi biasa jalan-jalan sambil ninggal kesenian, sambil ninggal pemandangan, sambil jajan. Meningkatkan ekonomi. Lengkapnya. Laras gitu. Jantan alhamdulillah di 2010 masih konsistennya dapur seni ngegelar anu namina pentas seni budaya kreatif Manglayang Midang 7 tahun. Tangka saya lingkung seni anu ti awalnya Kang ya panginten berdiri atau di awal digodok di dia ayeuna mah tos janten jeneng gitu Kang ya. Leres tos biasa dianggo ku tingkat kota. Gaduh kreativitas anu sangat memuaskan panginten ya. Mohon tak eta gunana pentas seni budaya. Janten dari tahun ke tahun teh aya we peningkatan
aya peningkatan bahnana. Iya. Di kuda pawananya alhamdulillah. Segala rupi. Makin seueur jobnya banyak. Iya. Alhamdulillah bisa. Ayana dapur seni abah janten naon kita iklan. Promosi. Dipromokeun. Komo kemarin badawangna dianggo di Asia Afrika. Iya, di sana ke banyak. Nyanak badawang. Si Epot. Dicanda tadi itu alhamdulillah bah, mudah-mudahan cing langkung majeng banyak. Amin. Oke, pidoana ti Abah mainan pentas seni budaya kreatif Manglayang Midang 2017 biasa berlanjut terus. Mudah-mudahan Manglayang Midang khususnya ada hari tahun nama tangkosnya gentos-gentos sih. Gentos Tapi insya Allah Manglayang Midangnya tetap ada kan, mudah-mudahan. Kanggo nanjeurna seni budaya nyepakeun tanjeurna jati diri bangsa. Atau palawargi sadaya dina sesen anu katilu supados teu nyangkolong kana waktos urang sami-sami sakseni aya pidangan ti kuda pawana ngalangkungan Abah Nana dina Raja Pantun Wilujeng Nyakseni. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du faqul wa para wargi sadayana sim kuring atas nami Abah Nana Suryana ti kuda pawana. Ayeuna mancen tugas nyata sejak aya pangrajah, tiap pagelaran aya pangrajah. Mudah-mudahan pangrajah ieu teh aya hikmahna, aya tentremna, diaping dijaring ku para karuhuna. Boh ayeuna anu kakurung ku wawangun anu katincak ku tetapak anu katinggal ku papageran. Tah ayeuna di lingkungan ieu teh muga-muga cing ngaping ngajari. Wayana ieu pangrajah teh cing tentrem ayem, ulah aya harangan harungan, bilih aya jurik diliwurik setan nyela rupa muga-muga ulah ngagoda. Mangga ayeuna urang kawitan bukanya eta dina pangrajah. Astagfirullahaladzim. Kokos ngalan kamangung nyampuang ka awang-awang kapaci dadawidi kadewatan dama siama di domba demantun karuhun titisan ti palawari warisan pupu janga ditinggal kolot baheula
panu disorang dapuku anu ngarungrung tetepna di kahyangan. Copo manikas tragina diteruban ku panepung dibuka peting olear. Nomono dilakonkeun bul kukus debana tanana kemenyan putih kalur kasang rungu anak-anak kasang batara kanu mayungan kahanap kanu ngamparan nyimas patidang dayang saring kesnabati nu geulis kawanti-wanti nu endah kabina-bina. Papunten Nyai babakti sima bisa geuning nu dibaktikeun ageng na disuhunkeun nyuhunkeun ngabdi ngajari kana ieu budaya seni. Nyoksokan wajah orang yang nanggang di deket terang desan nyata kadulur orang no apat kalima pancar kaler kidul kulon wetan atuh margina nu tipali kaler aya nu ngagegeuna nyaeta ka Iyang Landros hapunten anu kasuhun paralun hapunten anu kasuhun nyuhunkeun ngabdi ngajaringna ieu nyaeta di seni budaya ieu di wisata birehna nyaeta pagelaran-pagelaran naon bae anu rupi-rupi dina bidang seni nyuhunkeun mulus rahayu berkah salamet apanjang apujung panjang yuswana ujung rezekina. Atuh nanti balik keduanya tak yang celeng nyuhunkeun disaksinya eta ieu seni budaya Sunda ngabdi ngajaringna beurang jeung peutingna. Oke atuh nu dipalik kulon ka Eyang Bah terong peot ka Eyang Ganggong na muga-muga ulah diri ulah dengki ulah jail kaniaya ka Eyang Ganggong nyuhunkeun ngabdi ngajaring nanya iya siang muni karena iya budaya seni. Atuh nu ti paliwetan ka para wali Sunan Kalijaga Sunan Ngampel Sunan Bonang Eyang Agung muga-muga ngabdi ngajari mudahan diaping dijaring ieu dina wewengkon ieu. Atuh teh ilakan ieu ngagegeh lemur kapala leluhur anu ngagegeh ieu lemur siang jeung wengina ngabdi ngajaring kana ieu budaya seni Sunda. Margi seni Sunda teh tuturunan ti karuhun warisan ti palawari warisan pupujangga ditinggal kolot baheula. Waktu pilih ayah duduk mata demit nyeliwuri setan minarupa muga-muga ulah hili ulah dengki ulah jaya kaniaya ulah ngagoda ka manusia. Nuti cai gesan bani nuti jalan pasampangan nu kakurung ku wawangenan nu katicak ketatapakan muga-muga ulah hili ulah dengki ulah jaya kaniaya. Disingarnya eta ku pangraja Abah Mangtun teh nyaeta panjinglar pangraja teh panjinglar pada dademet sanes disinglar disingkakeun namun dianukeun ngabdi ngajarina sadayana para karuhun sareng para dademet. Atuh mung sakitu da ieu sanes bade mantun ngalalakon moal panjang lebarnya ieu pangrajana nyaeta kanu ngagegehna ieu lembur muga-muga ngabdi ngajaring kana seni budaya Sunda urang khususna ka bapak dapur senina
mudah-mudahan cing panjang yuswana cing langgeng ngajabatna oke kru sadayana atuka Asep Ajusna teteh Porina mudah-mudah cing paranjang yuswana tuh cing arageng milikna cing nanyer seni budayana cing kaangok kubarare atuh salajengna apa bade hahalangan atanapi sisiniran atanapi ngajenaka nya bade ngajenaka margi moal ngalalakon ieu mah mung pangrajah. damal wiwitan mugi Gusti nang tayungan kawarga mada katutra jantan masa bilulungan rabuk jokung macana geningan dulur mun sauyunan gatang rayang di bisa para kanca nyangakeun seni budaya seni sunat dijenaka
maka pamiara sa hiburan maca geuning kacapi sunah pamogi masa dayana jamarwa barek sejang anu khusus ka Bapak Wawana pamogi mado panjang yuswana jabat seni sunnah no dipipana pamogi maja marma Acus teteh pori muga cing panjang yuswana pamogi sehat milikna cing sabar ngolah senina teteh da atas bagian orang di dunia loba pisan mah gogodan pamogi mah sadayana pageuh imaneng iman tapakawan tena lakonan mah cenah geuningan limawa salat nu jadi amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang kayungan di lingkung seni kuda pawanan ada tos nampilkan rajah pantunnya sini kan ada orang buka helaceun mohon supaya setinjang kolong karena waktas kiranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para wargi sadaya haturan wilujeng wengi, para pecinta, para penonton anu mika cinta mika landep kana pidangan seni Sunda. Wilujeng tepang di pentas seni budaya kreatif Manglayang Midang 2017.
dina raga pemberdayaan oge peningkatan kualitas seni budaya dina ngawujudkeun Bandung juara. Atuh para wargi sadaya sebadas teu nyangkolang kana waktos urang sami-sami buka ieu acara kuawasan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Aturan wilujeng wengi wilujeng sumping salam pambaktos saha ka pangersa kasepuhan pangersa Bapak Haji Aki Anang mangrupikeun tokoh di Kecamatan Cibiru, tokoh Kota Bandung. Oge haturan para tamu uleman anu alhamdulillah dina danget ieu parantos tiasa ngalungguhan ya cinya karena pentas seni budaya kreatif Manglayang Midang 2017 teu kakantun pupuh dapur seni budaya Kota Bandung Kang Wawan Setiawan Gumelar haturan salam pambaktos atau para wargi sadaya ieu acara pentas seni budaya kreatif Manglayang Midang 2017 tiasa lumangsung ku alpukahna dapur seni budaya Kota Bandung gawe bareng sareng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Aduh dina danget ayeuna urang sami-sami kupingkeun mangrupikeun sambutan oge arahan di atas nami Camat Cibiru anu dina hal ieu baris diwakilan ku tokoh Kecamatan Cibiru ku kituna ka pangersa kasepuhan Bapak Haji Aki Anang waktos sinareng tepat di haturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Wawan selaku Ketua Dapur Seni Kecamatan Cibiru beserta reng-rengan anu kuati dihormat, selanjutnya para seniman seniwati anu karsan mancan tugas diwan namun ieu anu sami-sami dihormat, hadirin wal hadirat pencinta seniman Sunda anu dina wengi ieu karsan aya waktos oge anu sami-sami dihormat. Mangga urang sami-sami manjatkeun puji kalian syukur ka Allah anu Maha Gopur, Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena parantos masihan mangrupi-rupi kanikmatan ka urang sadaya khususna nikmat iman oge nikmat Islam, sehingga dina wengi ieu urang tiasa kumpul dina olahraga ngagelar seni anu kalebet oge diantarisna secara rutin anu diayakeun anu oge didorong dibantos ku di Gusti Pariwisata Kota Bandung. Dina ieu tadi disebat-sebat permasalahanna aksi ngawakilan Bapak Camat Cibiru ieu teh pisan-pisan yang dari sini. Namun kumargi aki terang sejarah daripada kedudukan beliau itu adalah jauh daripada Kecamatan Cibiru tadi Banjaran itu dia dari sini. Oke, salajengna panginten umargi seueur pisan uleman-uleman kanggo antena pribadi baik secara kadinesan sareng hajagina sesahon kanggo himpunan namun sawat-sawat oke diantarisna insyaallah ayeuna aya kasayakeun di saperkawis ieu. Itu salawat wa salam mangga urang sami-sami limpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana ka sahabat ka urang sadaya anu anut ka mantena bikin kahirgaman. Mudah-mudahan gelar seni dina wengi sareng salajengna aya dina peningkatan kanggo urang sadaya. Apunten anu kasuhun kang priyogi kauninga khususna pembawa acara yang tersena Gere Aki Priyogi Kauninga kelahiran Cipadung asli. Aki lahir di Cipadung kaping 3 bulan 3 tahun 1830
dugi ka wangkit ieu aki tos ngakaduhan usia 87 tahun. Namun alhamdulillah Allah marangkeun kumargi dibarengan hirup kahirupan teh aki resep kana seni. Sadayana seni diantara cenah anu aya gelar di Tatar Sunda aki resep pisan. Lumatak sanajan bari panginten sakedap di aki bade undur tina kehidupan baka ayeuna ngalaksanakeun ka alam akhir aki masih kene seolah-olah kain kapansangan menuju tadi parantos diraja kusadarek nana tidak perkawis pantun kapungkur di zaman walanda kasarangku aki sangat sederhana dalam masalah hubungan seni besok ayah di antara anu ngaraja diperyogikan dina keselamatan orok sabina pantun. Eta pantunnya dimiliki ku salah seorang kepala desa anu aya di wilayah Kota Jenggrung Saderek Padma. Saderek Padma ngajadi lurah nya mantun. Salajengna Saderek Nyung oke aya saparihna anu kaemut ku aki sareng sadabina. Jadi kehormatan anu dipasikeun ku aki hatur nuhun pawan diantar mudah-mudahan pawan ayeuna salah ngabina seni khususnya di Kecamatan Cibiru yang umumnya Kota Madya Bandung kenging ridho ti arohan mukawasa lain mundur tapi majeng nya diantarisna mari sakitu aki henteu panjang lebar oke hapunten anu kasuhun bilih diantarisna saderek kawan teh abubudungan nah aki menipikeun katega ka kuring nya diantar sabara kali sim kuring cek pawawan na gelar seni aki terasumping ieu teh sanes ayeuna hilap kana seni sanes teu cinta kana seni namun disesuaikeun sareng kemampuan aki dina ngajaga kasalamatan jiwa terutama dina menjelang wengi mari kitu aki sabadana yungkonan semua pangulung di dapur seni atau napi seni kreatif manglayangnya kan terus atau oke kahoyong mah ketuntas yang itu keayaan aki parantos terbatas dina kesehatan mari kitu hapunten angkasuhun putus langkung ke panghalang bobot sapanon sareng sapakan sambutan aki rupina aya dan berkenan hapunten anu kasuhun akhirul kata billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kenuhun ka pangarsa Bapak Haji Aki Anhar. Mohon anu tos ngaduikeun piantara pangbagea oge pangjejer kanggo urang sadayana. Khususnya kanggo pentas seni budaya kreatif Panglayang Medan. Mudah-mudahan Aki jing sehat salawas. Amin. Dipaparinan kesehatan, kegiatan. Janten tiasa masih tiasa nyaksian orang ya Kang ya Medan di Manglayang. Orang sadayana. Iya. Khususnya di Cibiru tokoh kan. Iya. Leres pisan. Sekali mudah-mudahan dirawatan ke jing dipaparinan kesehatannya. Amin. Atuh para wargi sadayana salajengna orang sami-sami saksini mangrupikeun persembahan tari kolosal. Iya. Di Sanggar Giri Pura Sagara Wilujeng Yaksen. Sadaya-daya sasaji sapuratina Nang pisarinam parasa pangasih Ibu Pertiwi Bumi Agung Bumi Alit
saaji sapanganti jadi budi parani anu kata titik surti turnas titik gesadiang ing daya pangawasa Gusti dina sari rasa jati jisim kuring nyengatun sekar pangiring catur bebuyutan kapara papayung nagara di kapara tutunggul nu ngadeg dina batu nunggal tempat tepung kuring jeung nu katukang tempat tepung kuring jeung can kasorang tempat tepung kuring jeung kurungna bisling langki alip tok enong alam padang tok enong bujang sing marga enong jagat salakar wis tak lakar jagat sakapal wis tak kapal ya ingsun pangeran kang purba wisesa roh bani sumare ing kadutlan usus asalna cahya bumi rupana hideung roh hewani sumare ing jantung lan getih lan dangu asalna cahya geni rupana beureum rohani sumare ingna nyatana pikiran lan ingatan asalna cahya angin rupana koneng rohmani sumare ingna utek lan rasa lan awas asalna cahya banyu rupana bodas roh ati sumare ingna anu sajati anu calik dipalih kidul tari ari-ari ukur malaikat haruntun rasa kadulur gula anu sajati anu calik dipalih kaler getih-getih malaikat ajal pisah nyusur tapak tilas jiwa tapak tilas jiwa intang-intang ing manusia lumpuhan pulau awas surip kuring lategan rupak hilang dan lategan bawah kuring langgeng sama wasra Sanggar Giri Purwasagara nyukeun emrak alhamdulillah si aku tuh menunggu dapur seni jeung